A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darain. Babut tayammumi utawi kilah iki iku bab ale tetep ing dalam martelakeun tayammum. La yasihu ora sah at-tayammumu opo tayammum bisyai'in kalawan sawiji-wiji min ajza'il ardi kang tetep saking pirang-pirang juz bumi illa biturabil khalisi angin kalawan tanah al khalisi kang murni at-tahiri kang suci alladzi lahu kang iku tetep kaduwe turab gubarun utawi kekebul bisyarti ayyan kolahu kalawan syarat arep yen ta mindahkeun ya wong hu ing turab walau minal hawa ilan sanajan iku tetep saking awang-awang wa an takunalan arep yen ana ya tayammum ba'da dukhuli waqtil ibadati iku tetep ing dalam sawise manjing waktu ibadah allati yatayammamu kang tayammum ya wong laha kaduwe ibadah wasbabuhu lan utawi pirang-pirang sabab tayammum salah satun iku telu al awwalu utawi kang awal adamul ma'i iku orana banyu wasani lan utawi kang kapindo khaufud dorori iku wedi madarat iku di madarat au bisa ministiamalihi saking nganggone main bisa babi marodin kalawan sebab gering au nahwihi atawa seumpamane marod wasalisulan utawi kaping telu ihtiyajuhu iku narima butuhe uwong lisyurbihi kaduwe ngumbe uwong au syurbi hayawani atawa ngumbe hayawane uwong al muhtarami kang den mulyakeun. Geranya reduh kopi heula, geranya reduh teh. Mang Uji geus nyeduh kopi can Mang Uji. Rang teruskeun deui pangajian rutinitas. Babut tayammumi dina ieu bab ajengan musannif rek martalakeun masalah tayammum ya. Tayammum jarang aya nu make ieu tayammum. Geus tinggal carita urang mah gering moal waka salat. Daya tayamum teh merupakan rukhsah kamurahan syarat
baik karena eueuhna cai atawa henteu. Ieu tayamum teh termasuk katangtuan umat Kanjeng Nabi. Beda jeung umat sebelumnya. Jadi umat samemehna mah henteu salat. Tuh. Ai geus dikodoan ke salatna. Tuh ketika eueuh cai atuh geus bae teh salat. Teu kudu tayamum baheula mah, umat baheula. Ayo urang pan kudu bae ketika muriang teu bisa make cai da ieu ngalauduna nyaeta susucina make tayamum. Ayeuna kumaha masalah tayamum supaya tayamum nasah kudu make naon tayamum teh. Kan lamun wudu mah make cai. La yasihu tayammumu bi syai'in min ajza'il ardi. Henteu sah ngalakonan tayamumna make sesuatu tina juz bumi. Juz bumi naon bae loba juz bumi teh. Teu sah tayamum make juz bumi illa biturabil kholisi kecuali make tanahna teh al kholisi anu murni henteu pacampur jeung nanaon, henteu pacampur tipung, henteu pacampur semen, henteu pacampur tarigu. Jeung deui tanahna nu dipake tayamum at-thahir suci. Tanahna suci henteu ngahiji jeung tai meong. Tanahna garing. Alladzi lahu gubarun jeung deui tanahna anu dipake tayamum teh kudu ngabogaan kekebul. Jadi tanahna ngebul, berdebu. Tanahna berdebu. Berdebu tanahna kudu berdebu. Kumaha lamun make tanah liat atuh teu bisa. Jadi tayamum teh tanahna murni, tanah teu pacampur jeung zat sejen jeung deui suci bari ngabogaan kekebul. Jadi tanahna kudu berdebu. Hese kuari maneangan tanah berdebu teh. Tuh jalan gengges komblok bae. Imah gengges di aspal di naon ngaranna di pelur. Hese neangan tanah teh. Baheula mah loba keneh tanahna teh anu sok aya undur-unduran teh baheula mah tah ngebul. Hese neangan tanah tayamum teh kuari. Nah di samping tanahna tadi kudu murni, kudu suci ngabogaan kekebul. Bisyarti ayyan kolahu jeung deui syaratna kudu mindahkeun kana eta tanah. Jadi si tanahna teh kudu dipindahkeun. Kudu dipindahkeun. Walau minal hawa sanajan tina udara, sanajan tina awang-awang tetep kudu dipindahkeun. Ketika rek kabeungeutkeun kudu dipindahkeun make leungeun, pindahkeun. Kumaha lamun misalkan ieu mah Ki Zaid mah nanggahkeun beungeutna meujeuhna loba debu di luhur teh supaya tanahna raragagan kabeungeut. Nah di tanggahan watuna rempel debu kabeh di beungeut Ki Zaid. Nah eta mah teu cukup sebab naon? Sebab eta mah henteu aya mindahkeun. Jadi kudu dipindahkeun. Nah, pindahkeun ku leungeun kabeungeutkeun, ti telapak tangan kaleungeunkeun, pindahkeun.
wa ayyakuna ba'da dukhuli waqtil ibadatil lati yatayammamu laha jeung deui syarat tayamum teh ba'da dukhuli waqtil ibadah eta dipigawena kudu sabada asup waktu ibadah allati yatayammamu laha anu mana urang ibadahna ditayamumam anu mana urang tayamumna rek ngalakonan eta ibadah. Jadi lamun urang tayamumna rek salat zuhur berarti mulai tayamumna di mana-mana asup waktu zuhur. Mun urang tayamumna teh rek salat fardu asar berarti mulai tayamumna di mana-mana geus asup waktu salat asar. Lamun urang tayamumna teh karena rek nyolatkeun mayit berarti urang mulai tayamumna di mana-mana mayitna geus dipandian. Lamun urang tayamumna karena rek salat tahiyatul masjid berarti urang teh kudu asup heula ka masjid karak mulai tayamum. Jadi kudu geus asup waktu. Lamun tayamumna rek salat gerhana berarti eta kudu nungguan gerhana heula karak tayamum. Jadi tayamum mah kudu geus asup waktuna. Teu bisa jam 11 tayamum karena rek salat fardu zuhur sedengkeun salat zuhurna encan datang. Teu sah tayamumna. Teu sah. Jadi tayamum mah kudu geus asup waktu salat, waktu ibadah. Wa asbabuhu salasatun ari sabab musabab dimenangkeunna tayamum teh salasatun eta tilu. Aya tilu ya. Sabab dimenangkeunna tayamum aya tilu. Namun eueuh sabab nu tilu ye berarti teu meunang tayamum. Al-awwalu adamul ma'i anu pertama eueuhna cai. Izae cicing dina hiji tempat barang rek salat teh eueuh cai. Aya keran barang dirupkeun teu ngalir caina ternyata kemarau. Geus neangan ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan eueuh bae cai teh. Nah ieu meunang Ki Zaid salatna tayamum. Teu kudu ngalaudu, tayamum. Meunang tah. Ketika eueuh cai meunang tayamum. Ngan syaratna neangan heula. Aing teu neangan mah teu meunang. Kudu neangan heula. Aya apa eueuhna, pastikeun bahwa ieu teh bener-bener eueuh cai. Kumaha lamun misalkeun eueuh cai, berarti meunang tah tayamum. Barang kitu taneuhna eueuh deui. Nah eta mah salatna lihurmatil waktu. Salat lihurmatil waktu. Salat we karena ngahormat waktu. Aya cai tapi henteu salat. Ajak ngopi. Ajak ngopi. Aya cai henteu salat, ajak ngopi kos itu mah. Nah, jadi hiji syarat sabab dimenangkeunna tayamum nyaeta ketika eueuh cai. Wasani khaufud darari anu kaduana nyaeta dimenangkeunna tayamum teh karena sieun madarat. Sieun madarat min istimalihi tina mempergunakeun cai. Tu Ki Zaid teh rek ngalaudu kan pasti make cai. Ki Zaid sieunun jasa karena cai teh sieunun jasa musuhannya nama. Sieunun bakalna awakna tambah gering. Bakalna bisa babi marod nu mantak Ki Zaid sieun teh Ki Zaid teh keur muriang.
Keur muriangnya nate lamun make cai tambah gering. Tuh, bahkan dokter ge ngomong lamun kena cai ieu bisa jadi modar. Tah, ieu mah geus meunang tayamum. Atawa lain muriang bae nu mantak sieun madaratna au nahwihi atawa samodelna seperti Ki Zaid di kapal cai, padahal cai maloba ngan lamun Ki Zaid ngalaudu di laut bakalna tenggelam ya. Bisa eta ngalaudu cuma bakalna tenggelam lamun ngalaudu di pinggir laut keur naik perahu Ki Zaid na bahaya ieu. Nah eta ge meunang tayamum kan di kapal eta di kapal. Iya mah keur carita sabab dimeunangkeunna tayamum. Tuh, jadi ku sebab gering atawa ku sebab salian gering. Di mana-mana Ki Zaid teh teu mampu sieun madarat lamun make cai teh bakalna timbul madarat. Tah ieu mah meunang tayamum. Meunang. Tuh ai bakalna madarat mah. Ai madarat mah ulah ditabrak bae bahaya. Hadara rizalu ai madarat mah kudu dileungitkeun ulah ditabrak bae. Wasali suhtiyajuhu lisyurbihi anu katiluna sabab musabab dimeunangkeunna tayamum nyaeta ihtiyajuhu lisyurbihi butuh nak Ki Zaid kana cai butuh jasa lisyurbihi pikeun nginum manehna. Ki Zaid di mana boga persediaan cai cuma saember doang, lamun dipake ngalaudu otomatisnya nate moal bisa naher cai, berarti moal bisa nginum syariatna. Nah ieu kumaha? Tah ieu mah geus mendingan pake nginum bae ta cai, terus Ki Zaidna tayamum. Au syurbi hayawanihil muhtaram atawa Ki Zaidna mah teu butuh nginum, nya nama doang orai teu kudu nginum, tapi na Ki Zaid teh boga embe kudu dibere nginum. Tuh lamun ieu cai dipake ngalaudu embe moal kabere jang nginum moal kabere, sedengkeun embe eta dimulyakeun, harti dimulyakeunna teu meunang dipaehan. Tah ieu mah Ki Zaid tayamum bae caina pikeun nginum embe bikeun. Lamun caina sakitu-kituna, caina cuma sakitu doang musim kemarau persediaan terakhir eta teh geus eueuh cai deui. Harna ngaraksa ruh embe. Embe teh dimulyakeun. Emang aya anu teu dimulyakeun? Aya. Anu teu dimulyakeun teh aya genep mun dina teh. Aya genep. Hiji tarikus shalah jalma nu tukang ninggalkeun salat eta mah dipaehan ge teu haram. Teu haram tah. Waduh cek ngoji teh aing. Eta teu haram tadi paehan ge paling ngasup penjara. Anu paehanna. Da eta mah teu dimulyakeun kajenteun butuh ge ulah dibere geus pake ibadah ku urang. Pake ibadah. Rugi urang mere beberean ka jalma anu teu dimulyakeun ku syarat. Jadi disebutna muhdar. Tuh, muhdar manfaatna. Hiji anu tukang ninggalkeun salat tuh ketika tinggalan teu daek di kodoan geus dititah tobat embungeun bae, dititah ngodoan embungeun bae, pan eta wajib dipencit. Aduana anu teu dimulyakeun ku agama teh nyaeta
jalma anu zina muhson. Jalma anu zina muhson teh seorang jalma geus pernah nikah sesuai hukum agama, nikah nasah. Barang kitu malah lakian malah zina jeung selain pamajikana. Koski Zaid geus nikah jeung Nyi Hindun sah. Barang kitu Ki Zaid teh ulin ka Citra aya awewe mangkal. Ditanya ku Ki Zaid sajem beraha 300.000. Jadi terjadi. Nah eta ketika Ki Zaid zina eta ngaranna zina muhson. Di mana jelema zina muhson nurut hukum agama kudu diranjam. Bawa ke lapangan. Dan di tengah-tengah dikelilingi masyarakat bari nyekelan batu ulah gede teuin. Teu seru henteu kebel. Gede teuin mah terek hapae. Laletik bae batuna laletik supaya nyeri doang, supaya karasa nyerina. Ulah langsung main di podaran wae. Ulah henteu seru. Sakedeung teuin mah. Nah, diranjam eta pan tujuanna supaya anu hirup teh sararieun. Sararieun lamun diranjam pan. Beda jeung ku hari ditikahkeun atuh mingin hayang. Lamun zina goer muson mah nyaeta seorang lalaki atau awewe encan pernah nikah kari-kari zina, nah eta ngaranna zina goer muhson. Tak kudu dijilid terus diasingkeun setahun. Ulah aya di lembur urang. Ieu mah keur carita secara hukum agama. Atiluna anu teu dimuliakeun ku syarah hartina teu haram dipayahan ge nyaeta kafir harobi jalma murtad. Jalma murtad eta teu doraka dipayahan ge. Ki Zaid tadina Islam barang poe Minggu asup Kristen nyana teh nyembah patung berhala, berarti eta ngaranna murtad. Nah Ki Zaid geus dititah asup Islam embungeun. Nah ieu dipayahan ge teu haram. Teu haram. Menjadi pendusta agamanya lagi. Patna anu teu dimuliakeun teh nyaeta kafir harobi, kafir anu statusna merangan ka jalma Islam, dek ngarusak jalma Islam, rek ngabunuh jalma Islam, berarti eta kafir harobi. Aya kafir zimi, kafir zimi mah henteu ngarusak, henteu ngabunuh ka urang, henteu merangan, eta mah kafir zimi. Kafir zimi hirup di negara Islam nyana mayar upeti dengan syarat diberikan keamanan nyana teh ulah dikukumakeun. Oke. Itu. Tapi ketika nyana geus mulai berontak maka berubahlah statusna anu tadina zimi jadi harobi. Di mana jalma kafir merangan Islam berarti statusna harobi. Itu harobi, tapi lamun can merangan mah masih zimi statusnya. Nah iya, ketika geus merangan urang di lembur atuh wajib perang, kajentin teu boga senjata, kajentin teu bisa gelut, atuh geus sabisa-bisa sebab naon geus nyerang ka daerah urang. Tapi di jauh mah geus teu kudu didatangan, mending ngopi cek Mang Oji ge. Ja senjata teu boga urang mah. Awak letoy. Urang mah eueuh skill perang bauna awakna. Digentak ya geus leuleus urang mah. Aduh, ya Allah.
Kalimana nyata anjing galak. Nah anjing galak eta teu dimuliakeun ku sara dipayahan ge henteu doraka. Ketika orang lewat aya anjing ngudag-ngudag galak jasa. Tah nalika kurang dipayahan teu doraka. Teu doraka. Agenepna nyata babi. Babi eta teu dimuliakeun ku sara. Nah eta lah tayamum sabab musabab dimenangkan tayamum teh tilu hiji eueuh cai geus neangan kadi kaditu kaduana sieun madarat lamun make cai katiluna butuh kana cai wa furuduhu arbaatun wallahu a'lam.